Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deh bersama Abi Ade Kucungkring dalam acara ngeprank naon tah ayeuna tim Tepas Lemur bade nyobaan deui ngeprank bangkit dari kubur. Pocong bangkit dari kubur. Nah, untuk korbannya itu sudah ada perjanjian. Ya, jadi ada yang menantang ke tim Tepas Lemur siap uji nyali di kuburan. Nah, dan hadiahnya itu kami dari tim Tepas Lemur menyediakan hadiah uang 500.000 dan ada penantangnya nanti. Niatnya saya dan tim Tepas Lemur itu hanya uji nyali saja. Nah, sekarang tim Tepas Lemur mau mencoba ngeprank si korban tersebut. Ya, yuk kita mulai saja pranknya. Nah, ayeuna Abi tos sareng pesertana perkenalkeun heula namina. Saha nami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Nabi Abi Septian Pasur. Nah, Septian Pasur. Septian Pasur engke uji nyali caket kuburan anyar nya. Mohon. Dikasih waktu 10 menit nya. Amun lamun berhasil engke dipasihan artos nya. Mohon siap. 500.000 amun berhasil nya. Insyaallah. Siap. Yuk langsung ke lokasi. Yuk di dia. Nah, uji nyali di dia 10 menit ya. Oke, dipanggil dari kru Tepas Lemur lamun 10 menit. Wilujeng uji nyali. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah la ta'budu sinatu wa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Astagfirullahaladzim. Kumaha? Astagfirullahaladzim. Prank. Rewas sugan teh asli bangkit dari kubur teh. Sugan teh mayat asli efek teh prank. Astagfirullah rewas ket geus babacaan ya Allah. Jadi Anda gagal ya prank. Oke, astagfir. Dari mana ieu teh? Dari mana ini? Rewas anjir. Rewas dari mana? Korban nu kahiji berhasil nepi ka poho dari mana cenanya? Nah, ayeuna aya peserta anu kadua. Ya, peserta kedua. Ayeuna ku kru Tepas Lemur nuju dijemput heula ka bumina. Ya. Yuk urang tungguan heula. Sabari nungguan urang kubur deui itu tuh Jang Rijalna. Siap. Yuk. Nah, ayeuna peserta uji nyali tos aya. Langsung wae perkenalan heula. Oke, nama Abi Arik Jipaldi Yusuf. Aris Ripaldi Yusuf. Yuk, urang langsung ke tempat lokasi uji nyali. Yuk.
Rich, di dia uji nyali 10 menit ya. Oke, kukru tepas lemur amun tos 10 menit disampurkeun nya. Wilujeng uji nyali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholata ala ali Ibrahim lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswas. Prank. Bohong. Prank. Prank, Rich. Tuh si Rijal. Si Rijal. Tuh si Rijal. Astagfirullahaladzim. Prank. Si Rijal. Gagal, peserta gagal. Temenang duit 500.000, Rich. Temenang duit 500.000. Ayeuna peserta selanjutnya, terus aya di dia ieu mah sok jagoan nya, jagoan neon. Perkenalkan namana sa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riandani. Dipanggil Joleng. Joleng ya, dipanggil halus ya, panggilanna Joleng. Siap Joleng ngikuti uji nyali? Siap. Asli? Soalnya ieu mah di kuburan. Urang ge pembawa acarana rada deg-degan, ya. Joleng uji nyalina 10 menit. Ya, 10 menit. Lamun lolos 10 menit, maneh bakal menang duit. Lu bener ah? Bener tuh duit nage 500.000. Duit iya kumaneh dipakekeun naon? Amun menang, misalkan menang ieu mah. Meuli sekin atuh ah. Anjir, sekin naon? Sekin lancelot. Gayana tukang pemain Mobile Legends. Geus siap? Siap. Heeh, keun. Maneh kudu kuatnya 10 menit. Heuh. Yuk, urang langsung diantar. Leng. 10 menit explore nya rasakeun kada tukang mana teh kuburan ya. Ya, sok. Lumayan sekin lancelot. Oke? Wilujeng uji nyali, Leng. Jadi lamun 10 menit diteang. Kabur ini. Prank. Gagal sekin lancelot teh luhur. Gagal. Copot jatuh Allah. Gagal kumaha? Luas. Kumaha sana? Tegang. Gagal sia teh. Teu meunang sekin lancelot. Kumaha rasana bieu? Luas. Ka kamera dong. Luas guys.
Gagal lur, gagal. Video nu ayeuna dicekapkeun heula dugi ka dieu. Tong hilap like, comment, sareng subscribe di share oke. Hapunten bilih seueur nu kirang mangga ditamihan nyalira. Sakitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.